sketsa bodoh daripada ulah menjadi cinta paruku. Mending surah seri sunat sendiri babarengan. Yo skateboard sketsa bodoh. Suka buka gokon jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Sampurasun Rampes. Aya Neni. Ini juga nuker bunga gitu Neni. Cek Neni teh bunga pisan. Bunga pedah menang warisan Neni. Lain cek Neni teh boga kabogo anyar. Neni gonta ganti wae kabogo Neni mah. Tapi nu ayeuna mah beda cek. Beda kumaha Neni? Ayeuna mah jigana Neni teh serius. Serius? Teu salah ngadenge kitu cek. Itu ce bener, ayeuna mah nenena bogoh pisan. Syukur atuh ece regreg ngadengena. Nya jika nama kabogoh nu ayeuna dijadikeun belahan jiwa. Nya alus atuh arina pasangan teh kudu dijadikeun belahan jiwa. Ngan kade ulah nepi ka ngorbankeun belahan dada. Si Maiti kemana? Eta, si Maiti mah keur aya acara jeung ibu-ibu PKK di desa. Pantesan atuh di imah. Biasana nih si Maiti mah nyibuk-nyibukeun sorangan. Neni rek aya naon ka dieu? Nah, jawa Neni mah ka dieu hayang panggiljeun Abah. Nah, Neni biasa oge jeung kabogoh. Eta mah kamari oge geus putus atuh ce. Pasti emang putusna gara-gara Neni nya. Nya Bah, nah Abah apa? Soalna awewe mah jiga tali kolor. Nah gitu Bah. Soalna gancang pegat alias putus. Daripada lalaki jika budak TK. Nah kumaha gitu Neni? Saeutik-saeutik ngajak main. Main yuk. Kunaon naik jika nu gering kitu? Ya cekelan lah cek. Tak ipang masang tuh dia. Pogo ini teh dengerin awak cek. Kade atuh kudu jaga kesehatan. Makanya keur usum pancaroba kieu. Nya Bu jika nama kamari meureun hujanan cek. Eta mah asup angin meureun naik. Nya meureun cek, tapi dah geus dibalur ku minyak gosok. Kudu dirancet naik atawa dikerok ya tonggongna. Dirancet, dikerok, atuh usaha ari ece. Nya matakan inai kudu buru nikah supaya aya nu ngurus inai. Nya da kahayang inai ge kitu cek. Kan lainna inai teh geus boga kabogoh. Kabogoh teh mana ari ece? Atuh ari kitu mah lila proses kanikahna naik. Pogo ini teh bingung dengan kabogohna cek. Kudu bingung atuh naik. Aku mah gitu cek. Tayangan kabogoh anu sederhana tapi punya sejuta cerita. Kade ulah neangan kabogoh anu gelis, beunghar tapi sejuta per malam. Kernaon bah, di tempat-tempat teh meni ulang-ulang gitu. Iya dek, abah teh aya anu dipikiran. Sok curhatkeun ka Dede bah, mikiran naon? Dek tapi asa erar ngomong ka Dede teh. Meni ulah era atuh bah. Sugan Dede bisa merebong bolongan. Tapi Dede omatnya janji ulah dibeja-beja di kasasaha. Moal bah, sok omongkeun. Kieu dek, abah teh aya niat trek poligami. Oh gitu. Naon Dede beli jiga nu reuas kitu? Lain reuas bah, kan abah kudu apal. Kudu apal kumaha dek? Abah apal teu? Tuhan menciptakan manusia berpasangan. Abah apal teu manusia anu diciptakan mimiti? Nya apal atuh, nyata Adam jeung Hawa. Syukur atuh aya apal mah bah. Nya pasti apal atuh abah mah dek. Geus pugupan Adam jeung Hawa, lain Adam Hawa, Sinta Winda Ratna Neni.
John? Hadir. Aya naon Neni? Neni teh keur bingung, sugan Ojon bisa nulungan. Bingung kunaon? Neni teh hayang gawe, sugan Ojon apal ini polowongan gawe. Kabeneran atuh euy. Neni daek gawe di Hong Kong. Daek atuh John, tapi persyaratanna naon? Babari ngan saukur foto 3x4, tuliskeun ngaran jeung nyantumkeun jenis kelamin. Ojon mah heureuy meureunnan. Serius Neni, menya Ojon heureuy. Pedah we eta, persyaratanna meni gampang. Foto, ngaran, jeung jenis kelamin wungkul. Tapi Neni, Tapi naon John? jenis kelamina nu ieu mah tong dituliskeun, Terus dikumahakeun atuh John? difotokeun. Nah, abah wayah kieu can irit ka kebon. Jika nama mah poe nama abah moal idit ke kebon. Abah teu ngareunah awak. Aduh, pedah kamari meureunnya abah kahujanan balik ti kebon. Nya mah jika nama abah asup angin. Kumaha kitu karasana abah? Awak mah nyarari jeung siram niriut ya teh. Minum obat atunya. Tara biasa abah mah nginum obat. Yang geus atuh. Engke kumaha eti urang keroknya tunggongna. Teu kudu mah kege meureun cager sorangan. Daguan heula atunya, mah eti rek ngajin jajamu supaya abah tereh cager. Sok ieu inum jajamuna. Cek mak. Naon mah jamu teh meuni pait kieu. Cik bah, lebih pahit mana jajamu ieu atau masa lalu abah? Kunaon ari Ece mingahulang wae? Ece teh mikiran hirup, Neni. Mikiran hirup kumaha atuh Ce? Nya Ece teh hayang hirup senang, loba duit. Yeuh, hirup senang katempo ku batur, can tangtu manehna mah ngarasa senang. Hai Neni, loba duit mapan sakahayang bisa kabeuli. Oh, Ece hayang loba duit. Nyalah hayang hirup senang atuh. Kira-kira target Ece boga duit sabaraha? Ece mah cukup we 400 juta per bulan, Neni. Gampang atuh Ce, Neni boga solusina. Solusina kumaha? Ece nabung we 100 juta per minggu. Kadulur anu di lembur baraya anu di kota, pecinta skateboard, skate Sabodor Audio Channel, tong bilang. Nutacan subscribe, langsung subscribe lah. Kurang sasarangan subscribe. 1, 2, 3. Cering. Mantap. Yo, skateboard, skate Sabodor. Daripada kurang menjadi cita paruku, mending surah sericungan segel babarengan. Yo, skateboard, skate Sabodor. Suka buka bokon, jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Audio Channel.